pangmelakeun lauk uing aya tamu di mah rusuh. Lauk naon? Lah pokokna make bakal apal. Lauk nila mun teu salah mah. Poho deui uing hanapeun mahoni. Pangmelakeunnya Lauk nila. lauk nila hanapeun mahoni pokona mah. Pangmelakeun urang aya tamu di mah rusuhnya. Di mana di pelakeunana? Heuh melakeun mah atuh kumaha we ilaharna nya. Geus apal bener lah nya. Urang rusuh ya tamu. Si mama nita melak lauk. Nah, baiklah pelakeun ku aing. A few moments later. Her. Masih pelakeun lauk. Tadi tamu harus balik dia. Oh, beres. Beres? Beres. Kades ya, beres-beres balik teh beres deui. Halus laukna ge. Bener. Pere gede. Heeh, siap. Nuhun. Si ieu teh ya. Gimana melakna yuk? Ningali bisa salah melakeun bisi balong batur dipakana uing mah, rikuana uing inget urang bieu keur tamu ge can hampir can ngolok bujurna aing da inget bisi salah melak bisi ka balong batur mana melakna ya. Teu salah melakeun teu ka balong batur. Lauk. Heeh, tidak melak lauk aing ge sia tadi. Teu kana balong batur melakna maneh henteu kade. Henteu. Heeh, sok di mana yuk yuk. Bisi ka balong mana yuk? Teu kudu puguh. Ayo tuh. Siapa?